Abah da mah. Aduh Abah, hapunten mah kumawarkeun ka dieu. Tersawios mah aduh. Kanggo Abah mah kan atoh we seueur wargi mah gitu ka dieu. Gitu. Mohon Abah ulah awon hate. Mohon henteu atoh we aya Abah mah. Ieu silaturahmi teh mama teu hoyong dipasihan naon Abah. Mu nya hoyong peunak ieu Abah teh geuningan anu salami ieu mah pari rezeki ka emak ti zaman emak pemula nyupot. Ulah ukur terang namina Abah Gatot Gaca tapi teu terang rupina kitu teu aya pamasada nu sanes. Salian mama ka dieu teh nya hoyong silaturahmi. Iya, saya mah. Kadua hoyong gaduh motivasi ti Sapisan mah da Abah oge ya sebenarnya mah sanes pewaris mah perintis handap kantos Abah ge tukang ojek mah kantos ibaratna kuli punak ibaratna terus ngiringan jeung nya kolot teh babantu kolot nya teh derep teh mah apa mah derep di sawah ibaratna mangkulan segon nya pare gitu nya itu langsung kieu mah jadi intina mah urang teh ucapan hate jeung ucapan jasmani teh jeung tekad teh hijikeun mah tah terus da ai dirinya maya mah ngan teu apa isu pake teu kumaha tah dunia nyatana urang teh kedah aya ibaratna persiapan nya aya naon nabung kumaha target gaduh target ye kanggo kapagetona teh kitu nya nabung terus ulah hilap bagi mah aros ku Abah ya ibarat sedekah teh mau sampai mah miskin moal justru insyaallah mah penak di dieu atau di akhirat kan gitu da aing ngaran sedekah mah mau tong ngantosan beunghar mah da sedekah mah da da Allah mah teu ningali leutik gedena keikhlasan hate jeung Allah